Wilujeng sonten kasadayana atur nuhun kana waktosna kanggo ngaluaran diskusi wengi aya. Janten sakumaha anu anjeun terang. Kelas urang parantos ngagaduhan pangurus inti. Janten ayeuna urang bade ngabahas ngeunaan pangurus kelas anu sanes sareng naon rencana urang arep. Nu mana nu bade diomongkeun heula. Sigana urang kedah ngabahas kapangurusan kelas heula. Kumaha? Sok atuh abdi oge geus mikir ngeunaan saha nu dipilih. Gitu. Oke lah lamun gitu. Abdi hoyong nyarankan Intan Jangan Sekretaris 2 sareng Najwa kanggo bendahara 2. Amari, abdi mikir siga kitu oge. Tapi mun dibandingkeun jeung Najwa, kumaha lamun Mutia wae anu janten bendahara 2. Abdi henteu satuju Najwa janten bendahara 2. Emang kunaon, Sob? Abdi kurang yakin, sieun manehna ngarasa keberatan. Teras henteu ngalaksanakan peranna. Lamun pamadegan anjeun sadayana kumaha? Dina kamandang abdi oge kitu sih. Kumaha saur anjeun sel? Nganuturkeun Mutia tiasa, Najwa oge tiasa. Lamun Trisha janten bendahara 2 kumaha? Risya tiasa, tapi anjeunna langkung cocok janten koordinator. Upami anjeunna janten bendahara, nah anjeunna henteu lemah lembut teuing. Teu aya anu hoyor mayor kas kelas. Upami Najwa atawa tiet rada galak. Heeh, leres ulah Trisye. Nuhun hartosna. Mutia teh bendahara kedua sareng Intan sekretaris keduanya. Nuhun tiasa. Sip, teraskeun kana kan. Japira, anjeun gaduh pamadegan ngeunaan kas kelas. Parantos 2.000 per minggu, 2.000 per minggu sakedik teuing atawa henteu nya? 5.000 wae. Salaku wali kelas, abdi hoyong nyebutkan yen eta Rp2.000 teh saletik. Setuju. Engke urang kakurangan duit jang meuli parabot kelas. Tapi sieun mun 5.000 bakal karasahan mahal teuing. Kumaha tuh? Nuhun. Saha anu terang nu gaduh artos kanggo jajangan 10.000 karunya euy. Di anu katenjo teu aya anu ngadarngan 10.000. Nya oge. Bade jajan naon atuh mun 10.000 mah? Tapi dina zaman pandemik ieu aya anu henteu dipasihan kartos aku pesian. Lah, abdi bade ngobrol sareng kelas engke. Jadi saheulaan kas ditunda kumaha? Setuju. Supados engke teu riweuh ngeunaan kas. Oke sip. Artina anjeunna urang poe ieu teh sisa jadwal piketnya. Nya rek tiket naon? Lamun pamadegan abdi, piket teh kedah diakurkeun ka sanesna oge. Teu tiasa lamun asal teu ngaran, bilih bentrok jadwal nanti. Abdi setuju. Sumuhun engke malah kabur janten teu lucu. Oke, anu urang tunda teh jalur tiket sareng kas kelasnya. Mohon. Baiklah, urang tutup wae. Atur nuhun sadayana pikeun datangna. Isukan urang Google Meet. Penta dieu kanggo ngabahas jadwal piket sareng kas kelas. Oke, abdi izin keluar heula ya. Abdi oge nuhun sadayana. Atur nuhun, urang izin kaluar nya.